datang ka lanjut si Agus ya. Rek naon? Iya si Agus teh datang. Wah iya bukti gede ya. Astaga juga tuh. Reka ditulah lanjutna. Si Ada Mang A. Alhamdulillah saya ya. Di mana? Pada Kumaros ya teh. Mohon. Ada si Agus di mana? Sesama ada anak-anak tuh. Ini harus ke mana-mana udah dikeluarin ke ayah. Kenapa ada Agus cara resetin ke mana? Aduh abis teh kumahanya. Iya abis teh ate milan si Agus teh iya abis teh terbuka biaya ya teh mah bingung abis teh. Aku mah artinya jalan aja teh. Sudah pada bingung abis teh aku mah abis teh ukur-ukurin teh nangis we gitu di bumi teh. Kira aku pun kana radio pun menyadi Ini parah nih. Karena radio juga ngepes. Ayo nama pokoknya nama lanjut nama itu tanggung jawab. Ini lanjut nah we. Kumaha tuh ya bisa jadi kieu. Astagfirullahaladzim. Kalaka salingkuh jeung si garantang. Si Agus kan datang. Allahumma sholli. Astagfirullah. Entahnya. Mince dibejahkeun saku aing ka si Agus ya. Entut akan kasih ocang. Gusti Entahnya. Allah. Entut Lain ari mince teh siga nu geus atel kakak mau batur. Luka si Agus ada buat si Agus. Halo Gus, tempo. Iya mah. Tah ieu salingkuh ya, tah ieu keur salingkuh tah. Entahnya. Tah salingkuh ya, keur salingkuh ya. Sumpah lagi entut tenan. Ya cuma tiris, berarti Agus kena sarung gitu. Samet kasarek. Naon eta baseuh ringan eta handap? Naon sabaraha eta? Itu mana itu? Astag, eta bahasa nu mince deui. Anto. Halo, Agus tempo. Salingkuh kieu Gus. Aing kumaha mince? Ngeukat geus teu tahan si mince. Dibawa ku aing ka RT ayeuna mah. Untuk please untuk kumaha Alah, tuh. ya RT ya si mince salingkuh ya. Gusti bari dikontrakan di salingkuhna. Alah sia. Bawa ku aing ka RT sia. Sok ayeuna dibuka ka RT ya teh ya. Ya gitu, geus bantang gitu. Urang mah geus biasa janjiannya awewe di pos. Napa urang satana? Di pos. Kira bejakeun ku urang awewe mah. Awewe Bang, di pos mau bisa karya di pos mana? Aya berani ditur tomo. Teh ket sabab pisan. Anu kira mah pemakai sumpah. Nah, pirang sarua. Nah, bisa nyokot awewe urang heuy. Sarua teh ya. Becan bener ya mah kudu dibenerkeun ya. Engke urang buktikeun kan tuh Ah, sarua. bisi awewe na sarua, ku bisi salingkuh. Ayo ang teh Ayo, enak. ayo keluar duit gede. Hayang Pak Bos. Berat 20.000 gede ayo. Jadi gagal lagi, nggak dapet cowok dua, aduh gagal. Iya tak calikna ya raos ya. Laut, alam semesta nih. Apa deh? Kios tuh. Tenang.